pelajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana, ayeuna urang diajar materi ngeunaan iklan layanan masyarakat. Mangga perhatikan heula contoh dina layar. Siswa-siswi sadayana, anu kitu teh disebutna iklan layanan masyarakat. Naon sih iklan layanan masyarakat teh? Jadi nya iklan mangrupa informasi anu sifatna promosi nya pikeun ngawanohkeun. Naon sih ngawanohkeun teh? Memperkenalkan nya bahasa Indonesia nama. Hiji hal ka masyarakat. Tah, siswa-siswi sadayana iklan bisa dibagi dua. Aya nu disebut iklan dagang atau iklan komersil, jeung anu kaduana aya anu disebut iklan sosial atau iklan layanan masyarakat. Nah, iklan dagangnya atau iklan komersilnya eta iklan anu eusina ngawanohkeun hiji produk atau barang. Nah, iklan dagang mahnya atau iklan komersil mah miboga tujuan sangkan masyarakat kapincut. Naon kapincut teh? Tertarik tur meuli kana produk anu ditawarkeun atau anu diiklankeun. Sedangkan iklan sosial atau iklan layanan masyarakat kumaha sih nya? Tah, ari iklan sosial mah atau iklan layanan masyarakat mah nyaeta iklan anu ditepikeun supaya aya parobahan tingkah laku nya. Tingkah laku saha? Tingkah laku masyarakat. Parobahan tingkah laku anu dimaksud teh nyaeta parobahan anu negatif nya. Tingkah laku anu negatif karena tingkah laku anu positif atau tingkah laku anu kurang hade nya atau anu goreng karena tingkah laku anu leuwih hade. Eta kita merupakan iklan layanan masyarakat atau iklan sosial. Mangga perhatikan heula contoh dina layar. Tah, dina nulis iklan, bahasa anu digunakeun teu bisa sambarangan. Sabab bahasa iklan mah miboga sababaraha syarat. Naon we? Ya, bahasa iklan kudu nyempurnakan syarat ieu di antarananya anu kahiji singket. Bahasa iklan teu meunang panjang teuing nya. Sabab kunaon? Sabab kudu bisa kabaca ku sareretan. Jadi sakali nongko katanya gancang katanya dina waktu anu sakedeung. Anu kaduana gampang ka hati. Sok sanajan singket nya, singget bahasa iklan mah kudu gampang ka hati. Sangkan nya pesen anu rek ditepikeun bisa kacangkem. Kacangkem teh naon nya? Ka harti maksud jeung eusina ku anu maca seperti itu nya. Terus anu katiluna ngirut. Naon sih Bu ngirut teh? Ngirut teh menarik kitu nya. Bahasa iklan kudu mampu ngirut atau menarik hate masyarakat anu maca salaku objekna. Tah, dugi ka dieu kumaha kartos siswa-siswi sadayana. Terus aya oge anu disebut wawaran. Terang teu anu disebut wawaran? Wawaran jeung iklan mindengnya urang manggihannya aya wawaran gitu nya anu maksud rupa eusina wawaran. Kadang mah sakapeung gitu nya sok mirip sareng iklan. Tapi ari wawaran mah nya eusina ukur mangrupa parentah, rumajak jeung panyarek. Sarta ditulis jeung ditempel di lokasi nya anu aya patalina jeung eta wawaran. Contona kumaha?
pamana bae aya nu nyerik micen runtahnya di tempatnya tak ditempelkeun wawarana gitu nya. Contoh wawarana kumaha sampeun ulah parkir di hareupeun pantau garasi. Jadi ditempel gitu jadinya wawarananya. Terus yang kedua ulah hilap tutup kerana jadinya ya gitu deket keran. Anu katiluna laksanakeun piket meuyeut jeung jadwal. Saeta contoh-contoh wawaran. Kade hidup kudu bisa ngabedakeun antara wawaran jeung iklannya. Jadi ari iklan layanan masyarakat mah tentu teu cukup apakah kecapan gitu nya atau kalimah unggul, tapi ya ari iklan layanan masyarakat mah kudu dipapantesnya sangkan anu ningali ka menarik gitu, tarik gitu, hayang maca. Tambahan gambarnya. Tah, siswa-siswi sadayana iklan mangrupa alat anu pohara ampuhna pikeun ngawanuhkeun produk atawa jasa. Ari iklan layanan masyarakat mah tujuan utama tadinya satu acan ku ibu terus dibahas. Tujuan utamana sangkan timbul pangjurungnya tinu maca pikeun ngalakukeun atawa ilujung gitu nya. Aya kasadaran jeung ayana rasa butuh gitu. Seperti kitunya ari iklan layanan masyarakat mah. Ku kituna nya dina iklan layanan masyarakat boh basana nya boh tempat masangna kudu nya diperhatikeun. Tah cindak nama ambahan iklan sosial atau iklan layanan masyarakat mah leuwih lega tibatan wawaran. Samodel kitunya siswa-siswi sadayana. Dugi ka dieu ngartos penjelasan ti Ibu. Ayeuna urang lanjutkeun. Fungsi iklan. Naon sih fungsi iklan? Fungsi iklan secara berat iklan miboga sababaraha fungsi. Naon wae fungsina mangga hidup tiasa ninggal dina layar. Anu kahiji aya fungsi informasi. Nyata pikeun mere informasi nya ngeunaan hiji hal ka masyarakat. Terus anu kaduana aya fungsi persuasi nya nyata pikeun ngolo. Tah nya persuasi ngolo atau ngajak atau mengaruhan masyarakat sangkan milapah karena pangajak anu aya dina jero iklan eta ya. Maka hiji tadinya ya fungsi informasi nu kadua fungsi persuasi anu katiluna aya fungsi pepeling eta pikeun ngalingan atawa ngingetan masyarakat sangkan salawasna eling atawa teu poho nya teu poho kana pangajak iklan anu fungsi dibacana ya. Terus aya tilu fungsi iklannya khususnya iklan layanan masyarakat. Kumaha siswa-siswi sadayana ngartos dugi ka dieu? Ayeuna urang lanjutkeun deui. Anu saterusna media iklan dibagi-bagi jadi tilu. Aya nu disebut iklan tinulis, iklan tertulisnya. Aya iklan dina radio, hidup masih hafal kene naon disebut radio, terus jarang adanya. Aya iklan dina TV. Sareng wangitan aya nama biasa ditambihan iklan dina internetnya sadeu pisan. Tah siswa-siswi sadayana kumaha kartos penjelasan ti Ibu nya. Ayeuna sangkan hidup leuwih ngartos, ayeuna urang latihan heula. Jieun iklan layanan masyarakat dina wangun tulis berbentuk posternya enggak biasa dina karton atau dina buku gambar terus diwarnaan topikna bade naon wae pokona masalah-masalah sosial. Siswa-siswi sadayana kumaha penjelasan ti Ibu kahartos nya sareng tugasna kada hilap dikerjakeun. Siswa-siswi sadayana sakitu wae pembelajaran dina dados ayeuna. Tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.